Widiawati kupingkeun ku hidap duaan. Dinten ieu ngarupikeun dinten panungtung kanggo hidap duaan. Dina hirup gumantung kanu janten Ibu Rama. Kiwari hidap mulai nyungsi sunah Nabi, ngambah kahirupan anyar. Malah mandar langkah dina lumampah teu disarengan ku daraga dosa sareng kasalahan anu baris mawa kata langsara dina kahirupan rumah tangga hidup duaan kacidasaena waktos ieu jantenkeun hiji kesempatan kanggo nyaluuh sujud dina lahunan Ibu Rama, suhunkeun ridona, suhunkeun hampurana, sing emut kana pangwadi ti Nabi, ridallahi fi ridal waliden wa suhtullahi fi suhtil waliden. Ridho Allah gumantung kana ridho Ibu Rama, sareng bendo Allah gumantung kana bendo Ibu Rama. Kumargi darajat Ibu tilu tikal tibatan Rama, Aa Rizki ka Mamah, teras Neng Widiawati sami ka Mamah. Ngadeg heula pager, Mamah calikna ngalih kana kursi panjang. Mangga Mamah nangan nyariosna badai ku nyalira badai dipandu wae tapi resapi ke dalam hatinya. Mangga pegang tanganna sujud dina lahunan Mamah, suhunkeun ridho sareng hampurana. Pegang pananganna sujud bager kasep dina lahunan Mamah. Tungkul tunduk kepalana. Ya. Mah nyanggakeun sembah pangabaktos abdi rumaos abdi tiah ahli dugikeun ka kiwari mung nyesahkeun mung ngarerepot ka Mamah. Wengi Mamah sering kirang kulep, siang Mamah sering kacapean, bahkan Mamah sok hilap kana tuang demi ngurus abdi, demi ngagengkeun abdi, dugikeun ka abdi ayeuna dewasa. Ya sadayana teu aya sanes jasa kasayan Mamah selaku ibu abdi anu ku abdi teu tiasa disebatan hiji-hiji. Sementawis saparantosna abdi dewasa, kadang-kadang abdi ngadamel hal-hal anu matang pikacuan anu janten ibu. Pami Mamah mamatahan kadang-kadang abdi sok nyangangang, pami Mamah miwarang kadang-kadang abdi sok sering mumpang, pami Mamah nyauran kadang-kadang abdi melototan. Mah seueur kalepatan abdi anu dina waktos ieu teh disebatan hiji-hiji. Dinten ieu Rizki Widya mulai ngambah sagara rumah tangga, nyungsi sunah Nabi, pamit teu aya hampura sareng ridho ti Mamah selaku ibu abdi. Tinangtos bakal keing babendon ti Allah Subhanahu wa taala. Kumargi kitu mah abdi selaku putra putri Mamah nadahapunten tina sanes kalepatan anu karaos oge anu teu karaos, anu utamina pidoa ti Mamah doakeun Rizki Widiawati dina ngambah sagara rumah tangga sing tebih tina cocoba ing barokah ti Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawadah warahmah. Anaking putra Mamah, anaking Widiawati putri Mamah, cek babasan indung landung kandungan lahir Aisyah najan teu dipentang kudu jadi anak. Hidup leuwih teu heula geus dihampura ku Mamah, dihampura pisan ku Mamah, didoakeun pisan ku Mamah, jadi saksi kecelakna cai soca Mamah, rehna tina hati sanubari anu murni. Mamah ngaridokeun ngaikhlaskeun ka hidup, Mamah ngahampura ka hidup, Mamah ngadoakeun ka hidup. Beral anak geura ambah kehidupan anyar, geura sungsi sunah Nabi, doa sareng ridho Mamah salamina ngiringi ka hidup. Mudah-mudahan hidup keing kabagtian dunia akhirat, rumah tangga hidup tiwih tina cocoba dodo jati Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap geus mangga dipeluk Mamahna, diasun Mamahna. Margi mal aya hidup saupami teu aya Mamah, surga di bawah telapak kaki ibu sing emut eta geulis. Ngalih Aa Rizki ka Mamah Neng Widiawati, ngalih ka Mamah Rizki. Sabab hidup ayeuna tos gaduh dua Mamah, gaduh dua ibu, sepuh hidup eta sami. Mah nyanggakeun sembah pangabaktos abdi.
Sanos numutkeun babasan mamah pangkatna mertua kanggo abdi, tapi abdi teu bade ngabiji-biji, teu bade ngabeda-beda. Mamah sepuh abdi, mamah ibu abdi, kumargi kitu abdi titip ka mamah diri abdi. Mugia mamah ngangkat abdi sebagai putra mamah pituin. Ulah di benten-benten antawis putra sinarong minantu. Oge nu utami doa ti mamah, doakeun rizki, doakeun widya, mudah-mudahan dina ngambah segala rumah tangga tebih tina cocoba keng kebahagiaan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Anaking Neng Widiawati cep rizki putra mama ditampi ku mama, hidup ayeuna geus janten putra mama, keluarga mama didoakeun ku mama, mudah-mudahan hidup bahagia dina rumah tangga tebih tina cocoba. Hampura anaking mama teu bisa ngebeklan ku harta, mamah mung bisa ngebeklan ku doa. Mudah-mudahan hidup barokah rumah tangga, mendakan kebahagiaan dunia akhirat, sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mangga dipeluk deui mamah na geulis. Cekap mamah salikna ngalih deui gentosan ku apa Ariski sinarang apa Neng Widiawati gegentos apana sami sepuhna. Mangga bapak ngalih Ariski ka apa rai Ariski nyalira Neng Widiawati ka apa Neng Widiawati. Mangga suhunkeun ridho tinu janten ramah bapak nyanggakeun sembah pangabaktos kecelak kesang bapak salamina nyaksian tanagi bapak salamina ku abdi di ala siang dijantenkeun wengi, wengi dijantenkeun siang. Bapak repot milari napakah kanggo diri abdi, kanggo nyakolakeun abdi, kanggo ngadidik abdi, kanggo ngagengkeun abdi dugikeun ka abdi ayeuna dewasa. Ieu sadayana kasaean apa jasa-jasa apa sementawis tinangtos sawaktos-waktos abdi sok ngadamel hal-hal anu matak pikakeheuleuan bapak selaku sepuh abdi. Abdi ngamunyah-munyah harta anu dipasihkeun ku apa kanggo keperyogian sakola sareng saneskanteuna abdi. Abdi ndah ridho ti apa pilih abdi ngawiwirang sawaktos-waktos ka apa nuhunkeun hapunten. Nu utamina abdi ayeuna rumah tanggi priyogi doa ti apa doakeun ku apa dina rumah tanggi sing tebih tina cocobi keng kebahagiaan dunia akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anaking Rizki putra apa Widiawati putri apa sanaos lain putri kandung tetap hidup anak apa, hidup putra apa ditampi ku apa, didoakeun ku apa, mudah-mudahan hidup bahagia dina rumah tangga. Hampura apa dinangan apakah ngadidik babagan agama tangtu jauh tina sampurna teu sarua jeung batu sakitu kamampuhan apa bepeujeuh hidup ulah rek menceburkeun ka bapa kana neraka lantaran bapa kurang sampurna dina ngadidik babagan agama ka hidup beral anak kira ambah kehidupan anyar kira sungsi sunah nabi doa bapak salamina nyarengan ke hidup mudah-mudahan hidup bahagia dunia sareng akhirat, amin ya rabbal alamin. Cekap gentosan ka apa mertua mangga pada dipeluk apana mangga geulis ya karidoan Rama sami eta karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Gentosan Ariski ka apa Neng Widiawati bah yang akan sebah pangabaktos abdi sanaos numutkeun babasan apa pangkat nomor 2 tapi abdi teu bade ngawiji-wiji teu bade ngabeda-beda. Bapak Rama abdi abdi nitipkeun ka bapa diri abdi sebagai putra bapak. Wayahna ku bapak kedah dibimbing dina rumah tanggi margi abdi nembe lincah nembe nete nu utami doa sareng hampura ti apa doakeun ku apa rumah tanggi abdi sing mendakan kebahagiaan dunia akhirat. Anaking putri bapak Rizki putra bapak ditampi ku bapak hidup ayeuna tos janten anak bapa, tos janten keluarga bapa, ditampi pisan ku bapa, dihampura pisan ku bapa, dina rumah tangga sadayana diajar bager geulis. Bapak nu tos puluh-puluh tahun rumah tangga, tetep sok aya paket rok, sok aya paceng kajeng indung hidup, titip di bapa supaya hidup bahagia dina rumah tangga, sing bisa silih asa, silih asi, silih asu, silih pikanyaa, silih pikapekeun. Insyaallah kebahagiaan rumah tangga hidup bakal kependak dunia sareng akhirat.
bral anak gerak ambah kehidupan anyar gerak sungsi sunah nabi niatan rumah tangga ibadah kawitan ti ayana bismillah bareng dina mana hidup sarangan apa ku hidup bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah prosesi sungkeman parantos beres. Mudah-mudahan ku ayana prosesi sungkeman ieu sing janten wasilah kabarokahan rumah tanggina. Cep Rizki kalih Neng Widiawati margi saur Allah dina Al-Qur'an anishkurli wali walidaik saur urang Sunda mah munjung ulah ka gunung muja ulah ka bapa tapi munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa sebab indung anu ngandung bapa anu ngayuga moal aya anak lamun teu aya indung bapa otomatis kebahagiaan anu jadi anak tergantung kana ridona anu janten ibu rama sahabae jalmana di halam dunia teu aya ridho tinu janten ibu rama bakal kenging bebendon ti Allah taala hirupna bakal balangsak dunia sareng akhirat naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ieu Neng Puji Neng Widiawati kalih Cep Rizki ku ayana ridho ti ibu ramana singkeng kabarokahan rumah tanggana dunia sareng akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah prosesi sungkeman parantos beres mangga dilanjutkeun.